Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Dipayun sabada ngaturkeun salam tawis hormatan Islam. Oge mukadimah tadi oge mari perpanjang dina mukadimah. Turut baikkan diantara dipayun singkur satu mal biasa di kantor usaha agama Kecamatan Palawangan serta Bapak Amin, Bapak Ibu anu kesingkuri diberi hormat kesepuan sedaya hadir, para kiai, para ajengan, para ustad, oke tokoh masyarakat, oke pemirsa Bapak Kuhu mewah rengrengan tidak sesadat lainnya anu kesingkuri diberi hormat. Oke hadirin wa hadirat rahimakumullah, insyaallah dan Pak Kuhu sadayana salam mempelai dua anak kurang dia sadaya. Jadi tanggal Bapak Kuhu sebagai warga itu dan alhamdulillah wa syukurillah ada singkuri muali widi sasana khususnya acara yang sekali dua anak dari Bapak Wali keluarga besar di 12 rahimakumullah. Insyaallah sekedap dari pernikahan baris dilaksanakan sakuah masjidna misalnya jangan anak persyaratan persyaratan itu kesimkuring ke ayat hal-hal anu ngahalangan sakumaha kegiatan ngiring tingah ngaduakeun pamudah-mudahan dina pelaksanaan khusus ayeuna ijab kabul nikah ugi sabadaana aya dina kalancaran kalayan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Kitu pondok nama sakitu bae simkuring mah ieu urang sami-sami laksanakeun ijab kabul nikah. Ku diawali pamosan kalimat-kalimat penting ta'ud basmalah istighfar syahadat sareng salawat ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manawi pamil kada kesawira. Tetep ngan tertiban. Mikna dicatet kana cangkem sasarengan sareng pribados ade daya lepatna kanu hadir malah mangga dan sadayana kanu maghfirah wa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mangga sasarengan sareng pribados. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Perantor dilaksanakan mangga pastikan kanya pamil ternyatatnya saksinya sok dipandu kusimkuring nyaur ka bapak nanya bismillahirrahmanirrahim neuteut ka bapak bari nyaur. Bapak abdi tikahkeun sareng Ipanos mana Kaang Ipanos mana kanggo abdi ridho abdi suka abi Dimas kawinan ku emas 17 gram sarang artos 3 juta 444.000 rupiah dibayar kontan. Mangga Bapak kami abdi Dimas kawinan emas 17 gram sarang atas 7.440.000 rupiah dibayar lunas di kontak. Mau nggak baju lagi mau? kopi lancar nggak mau bahasa biasanya juga tarik api kaleng rela Yulia putri bapak kami Mas kami Dia yang nampak ada begini.
Tarima nikah kami lagi ganti putri Bapak Junaidi dengan mas kawin emas dengan mas kawin emas 15 gram dan uang tunai sebesar 3.440 rupiah dibayar tunai. Pak Junaidi nama disebut ya, Bapak. Bapak. Nilaian Bapak. Nah, lamun diwakilkan ya karena saya jadi malah akan aku keluarga saja nggak ya ini tadi namanya nilai salah lah halangan persoalan waktu lama kemudian kalimat akan nanti tujuan kata kabul tetap karena tujuan tersiap Pak bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam annika sunnati famaragiban sunnati falaysa minni aidon adunya mata wa karamata al mar'atu shalihah. Mangga kedua anak siapkan ya kanggo pelaksanaan ijab kabul nikah tadi parantos di naon tos di cobian gitu dina pelaksanaan khusus ka panganten pamegetnya sing lancar niatan dina mana masing-masing saksi besarnya lillahi ta'ala nyaksanana bagi kedua anak tergantung sah jeung teu tergantung saksi dua. Jadi dina pernikahan beda jeung tatalakan cing gue saksi kita tatalakan mah jadi hai pernikahan mah tetep kudu aya saksi rukun nikah nu 5. Nah kitu cepnya insyaallah ieu dua anak tos matang nya tos dewasa tos siap kanggo lumangsungna ijab kabul nikah oke kadituna ngalaksanakeun rumah tanggana ngancing atos wae dina ngalaksanakeun rumah tangga sabab salira dua anak baru beda jeung nu araya di dieu komo tah ieu Pak Amil wah geus eta mah geus naon teh geus pakarna dan gitu nya sanes sakinah mawadah warahmah gitu nya tak gitu ilmu terus disariapkeun ku masing-masing ilmu dunia geus disiapkeun ilmu pi akhirateun geus disiapkeun buktina ku lewat ibu ramana baik disakolakeun atawa dipasantrenkeun atawa digaulkeun dina barisan-barisan baik anu khususna anu balanar baik di masjid di madrasah jeung sajabana oke ditambahan ku barudak masuk daula teh ditambahan deui nya tetapi urang nu penting aya geus boga pegangan geus boga prinsip kudu bisa mawa ka batur kitu ulah kabawa ku batur artina dina ieu kabawa teh berarti kan ukur benerna kan gitu cepnya tah sok larapkeun tetep naon teh terapkeun ke ilmu eta anu geus dipekelan ku masing-masing ku ibu ramana oge ku tambahan ku salira ku pengalaman nu aya terapkeun dina cacing atos-atos nate kitu beda nama payanten cara wungkul aya ilmu nama sarua kabeh oge itu bebenangan nama sarua baik di pondok baik di sekolah kan sarua bebenangan tinggal urangna kumacarana mengolah eta ilmu supaya bermanfaat oge maslahat manfaat mah insyaallah manfaat kan tah katungtuna teh maslahat kitu nya matak bukolot atau napi kuno nyarios sakinah mawadah warahmah khususnya di rumah tangga jeung dina berbagai macam kegiatan ge kudu sakinah kudu tenang nah itu tenang bapak kudu nyai kegiatan angger kan jadi capek deh ka urangna kan gitu cing kondusif cing bisa nyaman cing bisa damai lah gitu pang-pangna dina rumah tangga sabab dina rumah tangga eta lamun hiji bae ogen dina rumah tangga pun tanya kasadayana bila aya kasinggung teu selaras kitu nya ieu bakal matak ngariweuhkeun kasaraya kan gitu komo bocor ti bumina komo dilanjutkeun kan gitu matak meulah resikoan padak mending keneh cing anteng kitu nya dina rumah tangga tah
resepna iwati ku kalimat takwa ngalaksanakeun hiji perintah ti Allah kelebihan non anu dilarangna ku Allah Subhanahu wa taala gitunya. Aku qouli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Usikum an nafsi bi taqwallah. Mujawizuka ala ma amarallahu tan yusakin bi ma'rufin wa tasrihim bisan. Siapa? Siap, Chef. Pak Sakti ya, punten ya. Enggak, bismillahirrahmanirrahim, Pak Medis. Tegas. Bismillahirrahmanirrahim. Ipan Lesmana, Cep Ipan Lesmana, Bapak tikahkeun, Bapak ngajodokeun anak Bapak Melah Yulianti kahidep pikeun hidep di mas kawinan kumas 17 gram artos 3.440.000 rupiah dibayar kontan. Terima abdi nikah ka putri bapak di mas kawinan ku emas 17 gram sareng atos 3.440.000 rupiah dibayar kontan. Sabada saksi nyebatkeun sa PPJ ulah dikeprokan da sanes dapati doakeun ku sadayananya. Kan tetap dak kudu jelas ya. Enggak lupa apa tadi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cep Ipan Lesmana, Bapak tikahkeun, nikahkeun, ngajodokeun putri Bapak Melah Yulianti kahidep pikeun hidep di mas kawinan kumas 17 gram sareng artos 3.440.000 rupiah dibayar kontan. Terima abdi nikah ka putri bapak Neng Melah Yulianti kangge abdi di mas kawinan ku emas 17 gram sareng uang tunai 3.440.000 rupiah dibayar tunai. Allahumma sholli wa sallim wa barik ajma'in amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan zakirin wa yukafi majida ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khairin. Allahumma la taj'alna fi maqamina hadza damban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa la fiha salahun illa qadaitaha wa yassirtaha wa yassir umurana wasra sudurana wa nawwir qulubana wahtim bis solihati amalana. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bi ummil kitab al-Fatihah.